Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 53. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta hirup ripuh. Ye yasana R. Sunaria Atma. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bitis jeung Pingping meuni geus cangkeul lantaran ngaboseh taya eureuna. Kitu oge sapedah teh rundag-randag bae. Da angin kacida tarikna neumrag ti hareup. Panas mani nerep-tep taya ampuna. Sirah asa ngab-ngaban. Geus puguh ti koromah mani garing hayang nginum. Ongkoh tadi basa indit teu kungsi nginum heula da indung budak lantaran rarieut dicaramna heureut cai. Ari sarapan mah unggal isuk oge tara iwal ti cai goang bae. Tina ngingatkeun keur nanggung risiko dapur bisi teu cukup sabulaneun. Nenjo sirop di warung bati kabita da meuli sirop segelas 15 ketip mah mending meuli deungeun sangu keur di imah. Hayang nginum amis mah engke we di imah da aya keneh gula pasir sesa ngajual bagian ti koperasi kamarina. Lah kakara tengah-tengahna lumampah teh 4 kilometer deui. Teteh lah kuring teh kaasup ka anu sok disebut hirup ripuh. Buktina geuning unggal poe kudu ngarandapan kacape siga kieu. Ti imah indit ka sakola tuluy gogorowokan tepi kabeurang. Barudak di kelas matak lesu ku geus capek tadi. Ditambah kudu ngaboseh deui sapedah reyod. Ari balik ka imah keur panas mentrang-mentring. Bari teu kosong neumrag angin. Lain ukur ku eta karipuhan hirup kuring teh. Malah eta mah karek juruna. Anu leuwih mah sarta sulit deui nyaeta dina waktu ngajejeh ladang kacape. Hese da puguh heureut dibenyeng-benyeng oge dibagi ku 30 teh kalah kasoe mun lawon teh mah. Ras kuring ingat ka jaman keur budak basa bapak kuring masih digawe. Lamun geus deukeut ka waktu nampa gajih teh kuring saadi lanceuk geus papada boga ajaman. Naon anu rek dipenta ka bapa. Sabab ari bapa atas gajihan kuring sadulur kuring sok diriungkeun tuluy saurang-saurang ditanya naon anu dipibutuh boh kaperluan sakola boh papakean. 2-3 poe ge sakur anu dipenta teh bukti. Samalah idangan dahar oge ari anyar gajihan mah sok beda. Bapa teh sok ngahajakeun papatungan mencit doma atawa copelna hayam-hayam bae mah kudu. Ayeuna lalakon bapa kuring jadi guru SR teh ku kuring diteruskeun ngan kaayaan estu jauh pisan bedana. Kuring mah ayeuna ari nampa gajih teh lain bungah tapi susah ku ngabagi-bagina duit nepi ka antukna bet jadi sieun yang hareupan tanggal 1 teh. Lamun daek nampa gaji sok timbul kapusing teu langka sok jadi pacekcokan jeung indung budak. Kuring ingat ka indung budak anu geus 5 tahun leuwih hirup babarengan. Lamun manehna dipihukum ku batur mah anu cukup meureun moal sangsara cara jeung kuring ayeuna. Tapi tetep manehna teh sabar jeung tumarima. Pedah baheula meureun basa keur pasini rek ngahiji kungsi papada kedal janji yen rek sapapayit sama manis. Ras deui kataun tukang lamun kuring datang ti pagawean anak kuring nu nomor 1 biasana sok ngadagoan ditepas hareup. Mun kuring rentang-rentang geuwat manehna mapagkeun bari gegeroan basana apa uping ku kuring sok geuwat dipangku bari diciuman. Ku kitu ge kuring teh sok poho kana lapar jeung capek. Barang hiji poe kuring balik ti pagawean si budak teh henteu katembong. Kuring tagiwur hate munggah ratug sieun si Ujang tuluy gering
Da tadi peuting manehna teh teu bisaeun sare lantaran kawas-kawas aya nu karasa. Kuring sasatna notogeun maneh bari rumahu nanya ka indungna. Katuluyan si Acep teh. Muhun ti enjing ge teras bae panas awakna teh. Nembe rerep-rerep soteh ayeuna. Kumaha tuh? Urang bawa bae ka rumah sakit ambe disuntik. Kan tenan bae perlu nama. Mung kumaha atuh da teu aya artos peser-peser acan ceuk indung budak ngalimba. Kuring teu bisa ngajawab nanaon ukur neureuy ciduh nahan kasedih. Budak teh ngan 3 poe geringna ka 4 poena mulang ninggalkeun indungna nu mika deudeuh jeung ninggalkeun kuring nu mika berat. Kuring jeung indung budak ukur bisa ceurik anu taya hartina. Jalan terus nanjak tonggong teh meuni melengkung lantaran dibawa dongkok bari ngaboseh siga nu keur balap sapeda. Ret kana leungeun meuni geus hideung lestreng kapanasan unggal poe. Lebah pigelang urut erloji tangan anu kamarina kapaksa dituna dipak gade katara ngaleng aya bodas-bodas keneh. Lain bae keur nutup resiko dapur tapi oge ku loba pisan anu boga hajat. Ondangan ti anu geus loma anu matak era mun teu nungkulan teh. Anu hartina kudu bari nyumbang, pikiraneun teh aya-aya bae. Isukan Ahmad babaturan ngajar nikah, pagetona bapa panilik nyepitan putrana. Sapeda teh ayeuna mah rada digancangkeun da meh anjog ka lembur. Totopong dengklang ka tukang dibenerkeun, baju dikancingkeun. Legeg niru-niru pamimpin anu rek narima panyambut ti rakyatna. Dina dipariksa daerahna ari rasaan mah teu beda ti kitu sabab barang sup ge ka lembur. Sapanjang jalan teh matak bosen deui ngajawab anu nanya. Nembe mulih Pak Guru atawa sonten pisan Mang Guru. Ku kuring ukur dijawab kumuhun awahing ku capek. Tadi geus diwang-wang yen di imah teh rek ninyuh gula pasir ku cieun teh tiis 2 gelas atawa mun kurang rek ditambah segelas deui. Rek sakalian bae terus dahar. Biasana bae jeung sambal dicoel ku jengkol jeung angeun herang kacang hejo. Sakitu oge geus cukup nikmat keur letah jeung beuteung kuring mah. Datang ka imah keur nyarandekeun sapeda kana tangkal boah hareupeun imah. Torojol teh matawi tatangga nyamperkeun beri hari wes-wes cenah. Ujang, si Enok teh tadi isu ka rumah sakit teu meunang balik deui da utah-utahan bae. Rek dahar mah di dieu bae di imah da sangu mah seueur. Kuring asup heula ka imah bus ka kamar meakeun kapanasaran. Tempat tidur anu paragina bareres teh pasiksak. Dina samping urut nyeprean kasur ting araret semu hideung. Di juru kamar aya nu diawuran ku lebu ari dikolehkeun bet getih. Matawi nuturkeun tukangeun bari ngaharewos. Nya si Enok teh utah getih Ujang. Halap-hap jeung lapar saharita leungit diganti ku kapeurih hate anu taya papadana. Tanaga anu tadi geus meh beak dadak sakala pulih deui. Dina panon taya deui anu kacipta iwal ti pamajikan. Lila beungeutna teu lesot-lesot minuhan hate. Las kuring teu inget duka sabaraha lilana. Lamun teu kagaingkeun mah ku matawi anu ngusapan bari aneprok ditunjangeun keur besu ka kuring. Lantaran kuring inget-inget teh si horeng geus di rumah sakit patunjang-tunjang jeung pamajikan sarua pada utah-utahan ngagetih di opname. Tamat cenah ieu pamiarsa. Boagas awal Oktober tahun 1861. Aduh duka naon ieu teh Boagas teh nya. Nami daerah gitu. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.